Aduh, kumaha wae ieu teh mah kalajuan geus loba, dieu geus peuting dalang can datang. Anu mane kumaha itu mah dalang teh dipanjer apa henteu itu dalang teh? Ye, ulah nganggap jelema bodoh pisan ka kami teh atuh maneh teh. Da kami ge nepi atuh ka imahna dipanjer ku kami oge 500.000. Ya ninggal mah ieu wayah kieu can datang kene wae pan era ieu kulajuan ngomong meuni sehat. Nya sabar we lah da ieu mesti kene sore. Keun wae biasana apa anu lalajo memang kitu sumutna. Undangan loba, aduh wirang we urang mah dina surat undangan eta. Mangka darang sohor di anu dipanggil teh. Iya sanajan dari jeung sohor ge da urang teh kumaha atuh da kieu buktina. Ayeuna mah ya anu aya we atuh saha ge. Wirang ieu mah bakalna. Ieu. Naon? Itu geuning didak. Ieu Kang Ibing itu keundangannya. Oh, Mang Ibing mah atuh diundang Mang Ibing, Mang Maman, Mang Kabayan diundang atuh ku urang. Ayeuna itu datang. Aya kitu rek naon Mang Ibing? Sugani manehna bisa ngadalang kita ngadalang atuh. Ulah ngelakon wirang ieu urang. Ieu manehna mah undangan apaan? Undangan oge wajahna we kitu. Daekeun kitu daekeun. Ina coba we yang nyaho olok lah. Coba urang panggilnya. Mang Ibing. Mang Ibing. Ulan. Coba ka dieu sakedeung ye. Aya naon ieu luas bayangan di keruan? Aya perlu ieu teh ye bapak teh lah. Ye wayahna nya. Naon teh? Ye nalangan wiwirang bapak ye penting ieu mengieu dalang bapak teh ye teu datang. Geus dipanjerna ku bapak teh. Tapi teu datang ye geus wayah kieu. Ayeuna wayahna we atuh nalangan wiwirang bapak jeung Ibing ngadalang di dieu ye. Ish, segala teh. Nah nya iraha abdi ngadalang atuh, Pokona mah ieu pokona mah asa rame we urang mah kieu ulah nepikeun ka ye panuna lajong mah itu menyikot recep kitu. Atuh hayang rame mah itu truk kaluru panggungkeun moal kudu teu rame. Apa dia mah golek ngaranna ge pan urang kudu aya dalang meureunna aya golek mah. Wah, tuh kumaha. Wayahna we jadi sulur heulaanan sementara ye suban ke geus rada peutingan atawa janari datang dalang. Ini we kumaha we lah. Badami heula atuh itu jeung Mang Juli. Nya teu naon atuh? Ge. Bae, kita ngadalang ye uing. Saha? Cilaka ti tangga dalang pun boga hajat. Eta mah kapan maring dalang, kira aku di tangga dalang. Nya teh bingung ya ge. Eta aku mah kira-kira mah sanggup henteu. Ai dalang teu sanggup tapi duit hayang. Kumaha nya? Ya eta mah terserah lah. Lain da lalakonna ge teu nyalah ai wayang teh sawai. Da urang mah lain dalang ieu sakomprak-komprak we kumaha urang. Anu penting kecumponan bapak di dia ye. Belaan je bangaskeun karunya. Wayahna ini pun kawiwirang. Ada ijam aduh itu nyari takeunana atuh kana wayang teh poho deui. Eta takole eta kotak takol terus kecerek. Terus nang ke ngalalakonkeun saha ai si cepot. Ieu salah lakonna make. Aduh make si cepotnya. Ke si cepot urang mana ke bisi salah bisi wirang mula lajo. Urang mana coba ayo. Urang Garut lain. Ye, panggil si cepot urang Garut. Urang Tumaritis. Oh nya Tumaritis bener Tumaritis. Bapakna teh saha dokterna Supardi sa. Anak Semar si cepot mah. Semar, nya bener Semar. Hari ini pamajikan Semar teh sa Bima. Hah? Pamajikan Semar teh Bima. Supir agen. Oh, Bima mah pan bapana Gatot Kaca. Oh, nya bener kekarak inget aya mah jadi apalkeun lah. Gatot Kaca teh bapana tadi teh sa Bima. Ah budak ieu mending ngalakon si Cepot teh si Cepot bapana Semar. Adina si Udawala. Adina si Udawala ai alona nya. Tapi bisa ditanyakeun alo pun lajo. Kumaha lah. Cepot, Udawala, Semar, terus tadi teh naon Karang Tumaritis, Timan Parang Kritis. Karang Tumaritis. Mah bakal tinggal rowong gitu lah. Oh, nya nomorna kudu dibejakeun. Lain bisa ditekan lajo Tumaritisna nomor sabaraha RT sabaraha teu kudunya lah teu kudu dah. Mana naonnya? Ya, aya butuh duit mah geus gawean. Wayangna teu mawa ieu aya ge nyak ku botol kecap cenah legal dieueuh. Yo, apa itu wayang geus aya itu geus aya wayangna mah. Dalang teu datang panayan kan geus aya. Sinen geus aya. Dalang can datang itu. Dalang unggul can datang ieu. Pokona mah deureuh ayeuna jeung Ibing. Kajeun wae kitu nekat. Naik geus naik. Aya sinen teu? Aya sinen mah. Kieu we atuh ngadalang 5 menit, sinen we sesona 12 jam. Kajeun. Yo, sinen lagi sohor deui. Saha sinenna? Ibu Yayah Ratnasari. Tanya bener, musi bungsu teh. Oh, bener. Tapi ieu kumaha tunggul wae kitu ngadalangna ieu. Tunggul wae. Matakna nu lajo di dalang eraeun kitu teu pisaeun nu lajo arabu teh kolong panggung. Kajeun ngadalang di luhur, nu lajo di handap.
Udah ya wae tapi kan butuh ya. Nah beres hayang bayar sabaraha oge urusan kumpulan we ngadalang di peuting ieu Itu. dina kadaharan kuring geus nanyahokeun dina tengah peuting ieu supaya gahar-gahar dalang ulah nundutan Naon sih? dibere ku kuring cuka 2 botol Wah. jangan dalang Ieu mah aya 500.000 ka rumah sakitna mah kurang di 7 juta. Mabok cuka kieu mah. Aduh. Gitu Naik mah. lah. Nya gua naik oge lah. Sok atuh. Terus mimiti nakol naon heula? Kotak. No, ieu mah sira budak nu deuket. Wah, ceurik budak atuh kamot teh bapana deui. Sok der segede. Duh, Gusti. Kumaha ieu? Sok geus ah. Pokoknya mah ulah make ragu-ragu lah, lebah dia mah. Kabaya rek ka bapak lah. Duh, ieu mah kakarak ini ngali dalang kieu ye. Tah ieu ketrek na Jeung ieu teu make beno acan kajeun kitu. Cik minum dulu kuy cetok aya. Wah, aya peci itu minjem Nya cik Pak punten ulah laja namun peci teh ka tukang sate kadikeun pecina. Bu, ampun. Kukus heula moal ye dalang. Hah? Kukus heula moal. Mungkus teh kumaha jampena teuing atuh. Biasa meuleumnyan. Sok pangbulungkeun sakalian teh bari belum jagong hiji. Ya, belum jago. Nya meuleumnyan dicampur jeung belum jagong. Duh. Tapi hampura kitu nya kasarareanya da ieu mah bobohongan. Teu naon. Nah nyumpunan kawiwiran kuring Nya teu naon pokona. bilang ieu boga hajat Eta we kan ngecek we belum. Iya, lu buka hajat itu mah aduh. Eta teh sudah temennya. tantana batur menyan meureun Eta teh ibu ijem eta teh ibu ijem. Apa kata teh? Kalau boga hajatna ieu Buah teh hajat dianggap kalau ieu minum. Aduh, ampun. sok dan tinena mah Sok atuh. Sok aku tadi dia cambalana. Cambalana Sok, tuh. sok, kumaha tuh? Kunaon nakon eta tuh? Ku eta pan aya teh kayu saeutik. Cambala eta. Wah, ayo mah ieu kusuku jejak we kitu. Ngeri, sok. Hanya buat ngarurut ai celetrak ai belenya. Itu panayagan menurut kadang. Ruas sudah panayagan yang duit ya. Batuk jalan. Aduh manis ini dalam euy. Ulah ngingkel atuh dalam mah. Oh tuh mana? Ayeuna Sok, kakawen teh kakawen. mangga ayeuna urang nyarioskeun anu aya di mana. Sebudak kuring. Cicing atuh. Kumaha dalam? Baik atuh. Urang nyarioskeun dikenal gorowong Tumaritis. Prabu Prabu cepot mana? Naon? Cepot begitu. Cepot sareng udawala duaan pagulung-gulung kumargi bapana. Satu bapana teh. Semar. Lurah Semar Kudapawana sarta ibuna Dewi Sutiraga nuju teu aya kana arisan. Ye. Hah? Arisan juga boleh kemana? Aduh, ampun imah. Ngalaunan atuh ngomongna ngalaunan. Oh, nya Nanya orang ngalaunan supaya rawiran. itu ninalian buku komik. Sugan apa? Salah nempo ya geuning ini dibawana ke catatan hutan. Balikan deui. Mangga ieu cek dina panyarios. Cicing atuh. Sok. Astra jingga urang carioskeun nuju udur. Parantos saminggu teu tiasa gugah, teu kersa barang tuang, teu kersa barang leueut. Salirana nyebrot panas, kalawan ditungguan ku adina udawala. Astra jingga gawena gerang burung gulang guling, teu bisa cengkat-cengkat acan.
tinu ngalalongok sadayana teu aya nu dituang menitos patumpuk aya cau aya kue belum cicunguk begitu Ulah cucu. oh nya diantep ke ditoel-toel acan gawenan iwati cerit sasamat kasasaha mangga pengandikana astra jingga kana picepot anu nuju udur bui tuh aduh Gusti bui nang penyakit kabina-bina teh Lalu buing-buingan. Buing-buingan gitu. kau ingat kena kapal buing Minatnya mah marurung gitu ya. nya Oh gitu. kau dah nyewa mah nya humarurung cici atuh dalam diajak ngobrol mah jadi ribu atuh kita puguh-puguh aya aturan cepet perang jeung lalajo Lain teh ngerti. cicing aduh Gusti kieu sini gering hulu panas celik panas buktis suku tiis nyaut hayu Naon nu nyaut-nyaut. gering cicepot Oh gering. cici atuh kumaha ieu teh punten naik ka para penonton ya kagam ku Juli balikan deui aduh nih penyakit kabini-bini teh aduh ampun nyanyi hutan dah wala aduh boga adi teh teka datang negana wala Jangan sih kan bulu-buluan wae. Tukang naon tah? Meuli itu. ieu nu boga hajat teh pipiluan wae di atuh lain tukang naon Ada tukang dagang. nyalukan adina Oh dah. Ngalukan adina cenah. Ada langkah kitu nya. Suka kuat ngalukan adina. Ada teh dagangan ieu tuh bisa. Oh di salah. da wala Selalu lalajo rame lah. atuh dari wing mah sabenerna kawan ningali sia gering teh pege aduh nang sia teh teu damang teh nyampulkeun udur naon atuh sia teh panas dawaya dulu tah cagap ku sia cikan urang cagap geuning tiis hulu satiis-tiis disebutkeun panas salah sama eta mah lain hulu emer ya hulu aing nu panas mah nyagapan emer sia teh aduh aing keunirisan kieu da waya simutan waya nyeun ngagawekeun teuing sia kabina teuing heuh ku aing disimutan jeung ka mana tuh simutna geda eueuh kajon ku pangepel montong atuh sia sing kira-kira aing teh ulur nyaan da wala aduh coba buing nasa teh ulur buing-buingan pege nu ulur mah lain kitu atuh awok Bibi. hah Eta. Kemana beli gerak kali gitu. kela dahar heula atuh Ya emang ada harulah. nya atuh Ampun tong waka Tengahkan kesambutan dalam makan dahar. nya da lebar itu ningali nu lalajo dahar sate kabita turunnya buru-buru Ampun. naik deui nya Sok naik deh terus kan. gitu si cepet geus cager can Pintan. mangga urang carioskeun dia cepot anu nuju kumarurung kasawatna udur tepuguh anu dirasa kalawan dibaturan kuraina udawala eta saha gogoekan ora bab Ampun. pipiluan wae tukang bab teh angeulan kurang teh Maturan dalam. oh maturan dawaya wing iring kita tadi ari sia teh kunaon atuh dugikeun ka udur kuya teuing atuh da mimitina aya teu pira dawala aduh Belut moal eta si cepot di Jawa. Titing atau juga hadapna titing. nya ieu mah gelut teu naon asa teu pantes Belut mah kitu bedakeun kawan buru perang cepotna. Yang perang kan dalam. aka naon euy cep lo boga hajat wing kudu gelut jeung maneh Lain eta. Sejen gelut nama ulah kira aku si dawat cepot kudu
Iya dalang kalau pisan gangguan. Gajah kan rewel kok aja bikin. Sok tar gajah abus ke anak kotak orang cecapkeun lagi bohong. Ari cek uing mah tibatan diantep nu gering mah kudu dilandongan ku ubar. Aing tulungan da bala hayang eueut. Teu kiat. Meniti koro asa garing jeung beungeut asa burung. Cing pamawakeun cai. Hang atuh sia lamun lain kakak pun lanceuk moal ditulungan. Dikadiekeun cai teh Juli. Nah, dia aku udah diganti cai ka urang. Cika dia. Tak iya ya, siah pegek. Aduh. Ya, mana boleh minum. Nih, icik dawala pahit-pahitin cai naon icik euy. Ampun Gusti, hapunten pun lancep geuning lain cai eta mah oli. Ya. Kajen teuing siah anape turun mesin. Maneh eueut oli sugan maneh cager terus lumpat. Dawala kaulanun. Nasib kira-kira ting make kaulanun cing wala kieu carana mah euy bawa euy teh ka dokter teu kuat da wala heueuh ari ka dokter mah gampangan dibayarna kunaon atuh pegek bikeun calana si lain ka dokter ari aing balik ki dokter buligir kajen teuing melaan lanceuk da wala hayu atuh sia urang ka dokter atawa cek aing mah jeung riweuh-riweuh ka dokter mending bawa deuleu ka bengkel. Puguh-puguh atuh geuningan hulu sia dielas. Nah, sia teh kabina-bina teh. Eueuh nu ngarongok, aduh Gusti. Aduh. Alah, da wala. Cika dikeun teu cau da wala. Geuning sia mah nu gering dengan barang hakan hungkul. Da wala lain ieu mah cau aing dek maling pengen boga hajat pusing ngeuleuh wae. Aduh, dawala bawa ke dokter karena beca dawala. Oke, daguan sakeudeung. Cak. Di mana aya beca? Cak. Itu tukang becanya aneh ka dari ieu. Bejakeun lain gitu di dalan. Oh. Itu tukang becanya lampurkeun itu. Tuhan pun panggung jadi ngagelek punten mang teu cios ieu mah sanes. Lain jadi main lain ke tukang becanya ini mah tidak boleh tentang boleh ieu mah. Perangkeun perangkeun wae kitu tukang beca jeung si Sepot. Mangga cik dina panyariosanana Astra jeung anu nuju udur dipanggul ku dawala maksudna bade dicanak ka landong kaduku. Hayuk kaah urang kadukun. Waduh. Aduh, lamun balik ka dokter dinaguan geunah. Sia teh ngagawekeun pisan pegek. Ya. Ganung dawala. Tiris. Pangono gering dilaguan. Kanyere, kita matu.
terus perlampahna astra jingga anu nuju di canak udawala milarian dukun urang nyarioskeun hiji dukun kasohor sanana iya saha sapertinya sangat bisa mangga ye dukun anu nuju praktek kasunduhan ku tatamu ti ditu ti dieu ngandika ye ganti wae entong dokter wae nya eta mah mangsa bodoh acara wae ge ngandika ye tukang ngubaran tukang ngubaran we kitu meureun poho dawala heula nu ngandika ampun ieu mah ye tah sigana mah ieu adalah imah dokter teh kaciri pantona gede heuh jangan dawala da mata aing sanajan geuing can nyamur ieu teh aya dokter disaik kitu cik heula teu kadeuketan kayak orang baca calik kena di dia sianu udur di awas selaku orang awas rumah penjara dan nyawalan siapaan aing teh geuring teu puguh-puguh nu geuring di bui cing atuh si teh ngemut oh eta dalam gigireun anak eta bumi anu tukang ngubaran mah punten Allah nune malan punten keketrok kana pantok lalaunan kana kaca wae kitu keketrokna ku batu punten mangat kilebat keluar anu tukang ngubaran walah kejal di dulu-dulu ya jam raduan datang ke dia wanuju pulang raus-raus ayo na datang ngurek na nahaun iyo wah mang ari mamang mengetuk-ngintuk pantau ayah naon na mang Gusti nak piraku aya dokter kieu mah piraku nu ngubaran kieu dugi ka kitu salirana tabe tuan selamat justru wah teu puguh maneh ngomongna mah selamat justru begini tuan ini telepon lancet sanes astra jingga sekarang teh lagi mengudur oh maksudna kahardi lagi mengudur teh gering mang tah eta sumohon apa bisa diobatin dulu sama ubar wah kabeneran kita tadi eueuh pasien ayeuna aya dua sok mang kajar romang urang landungan kuah aduh dawada aing teh kumahakeun itu saha itu cicing siapa ge dokter ya aing bingung teh dokter mah kampak kitu lain kampak sama cicing sok wah udur naon cenah ieu teh mah kieu ya teh pun lancep tengah daregdeg mirisan ari kawitna mah teu pira kamari isuk-isuk mumuluk cak-cak beat 2 ember tah terusna jadi kieu sakapeung utah sakapeung uger cik ieu pangnulungankeun kumaha ieu dok wah cika dieu urang cekelan panas geuningan mang panas ieu mamang aduh geuning mang nyanyi lain nyanyi mun eta mah marurung wah ngeunah nyamang di dokter di dieu mah terus mariksa dikenangan ngeunah cing cabak uluna panas ieu mah masalah kasalahan tadi borang akan kompornya mah aduh dawala teu kiat ulah dawala cik parios engal atuh dokter wah coba buka sungutnya mah barang ieu dibuka bahamna astra jingga dihimpinasti kersana yang tumampara
Ina bakam na ngagkajilok kucing hidup. Alah ruas yoy kakarak mubarak kaya nukering keluar uji gila ketengah sebuta aneh yoy. Rada longsong dah lagi, rada longsong. Kakarak ingat taksiran makamari oi dewek ke sare. Sabut dewek HS aya burik kana sumut di udah kucing. Dewek teh pusing. Caput di ucing-ucing lah. Nah tos ya sok tamarakan. Ucing mah dihakan. Nyoki memontong dibawa ke dokter atus ya. Anu kira ngahakan ucing mah leg-leg deui anjing keur ngubaranana. Wah, cagure sakana preugeul dabag ieu wabang. Warahul. Oi lieur oi dokter ayo. Mangga ieu dokter, marios ti luhur duwi kahanap janap di kaluhur. Di parios socana, di parios pahamna, cepilna, saperantos marios anu udur dokter ge teu hilap marios sorangan. Rada aneh oi. Mariosna gancang pisan. Saha dokter? Nya anu teu sangka mun kabeh mun gering teh bawa ka dieu. Sekarang ada lagi yang terasa man. Alah, alhamdulillah nyuhun juga dokter ya, anu hulu teh nyautan teuing yo. Alah, unya jadi kagok bisu yo. Bisu. Nah tuh lain tadi sia teh sapri, ai bisu mah. Dadakan sebut iuk dokter juga kasebut pak teh yang jadi bisu. Walak kedahala cing urang deuleudai kana ubar muing ngabisa urang pariksa mangnya. Luhur tina buukna latihanap tina sukuna ka urang pariksa duran urang caruran hiran aduh kakara yu mariksa nu tadi kiuk. Wala kejala. Aduh, yang ngubaran tapi kabingung kieu. Hah? Rame oge dah. Oh, rame. Hah? Teu kudu kan disebut rame ge ulah susuit dalam mah. Koci. Aduan mah nang susuit. Oh, sebentar pernah dipuji terus susuit. Ulahnya. Nya nu lajana teu balik-balik. Can kita tadi ye. Tapi kan tinggal nyagetan samping wayang beak dua. Halus dia mah. Naon? Endrin. Ya. Anyaan dia mah teu kira-kira atuh lebih ka ditah nyung endrin segala. Cikeudikeun. Dia mah dibere nu gahar. Naon nu gahar-gahar bangsa buah. Geus lain. Bangsa ieu meureun asinan. Lain atuh jo. Naon? Sepi. Dah. Wah, ieu mah bingung ye. Waduh, geus baran ento baran maju balik si cager ya. Da wingna ye nu adalang ye cara balik ye kieu cara rawa. Tapi memang balik ke kenang-kenangan rek dihakal ye panggung kabeh.
Kawin mantep kurang teraskeun wae cariosna. Mangga ye cek dinanya panyariosan. Astra jeung anu parantos lalanong kadukun parantos damang. Waras sabihara-sabihari deui jag-jag sehat mensana inkokoreksan. Wai alhamdulillah wai. Untuk burung cager di panyawat hulu ayeuna mah karasa jadi sirah deui. Nyuhun dikun alah. In kamana bi kunaon di calana soek euy? Pas tadi ngajukan paku ieu masalah. Bala cager maneh lain atuh sakaleureuk mah. Kitu. Heuh salah ngomong. Namanya celong tah hulu. Karunya orang meningalikeun anu tos udur. Aduh, good morning boy. Ayah, boy. Tinggal ayeuna cager parantos. Uing ayeuna lamun geus cager rek pakaulan. Na pakaulan naon namanya ari gering teh? Lain ari gering lamun cager rek pakaulan. Pakaulan naon pegek dina hate basa atur udur
agaduh pakaulan samangsa ieu panyawat damang aya 2 pakaulan pilih salah sahiji anu kahiji lamun dewek cager dewek nekat rek mudag-mudag anjing edah tapi dipikir deui berat euy nu kadua dewek arek nanya rek bogoh rek noel awewe nu pangheulana papangi jeung lewe be nas ya kabina teuing kakaraknya hou umaya nu udur dek nangkep awewe kajen teuing da pakaulan tibatan dewek gering deui di mana aya awewe tengah poe ereng-erengan kieu mun poek merdong lain tengah poe erengan aya poek merdong mah pengah kucing itu manyong cicing dia orang tumbuhan segani awewe ngaliwat menyawimik mah seninya di mana yang ngaliwat kuih ditanya iya Kak taya awewe euy lain sinen mah taya awewe ngaliwat mana si awewe cing uing nolo itu siapa tuh baju hilang lain awewe monyet kemoga pikiran tuh lutung di cangcang nu bogana pek kusia toel gimana ya awewe tah lamun ditutur mata dia rada buram jo itu mah anak pun di warung tuh awewe tuh cicing wae lain awewe belum minyak tanah bodoh cing sing gaduh kinten sia teh tegaduh pisan emutan tah lamun kieu mah bingung euy toel gitu boga hajat nah lamun boga hajat ku aing di toelna muasalah ku batu euy nuleukeun wae teu boga hajat aya Dede nyian teta si cepot geuning kana boga hajat kos dangdang eta mah boleh teh nah cik aing wala dengkeun kakaret aing nyarios mana ngecek deh waduh muji toel we atuh tika jauhan ye panoelna sepatu aing kana tarangna coba eta hayang teh gerak turun ka dalam teh wah cina kayu ngamak nu boga hajatna kieu kapaksa kudu dipuji ieu mah carana lain dewek kakarak meula jelema nu geulis kitu euy Allah neangan rokok nih itu dalam kan dibere rokok nyaho sia wala dengkeun bagian atuh mah enak hawato lain aya eta rokok eta teh kumaha lagi dikeun dari itu Samsu eta mah Samsu tah dengkeun sia wala aing nek dibere ragi kajeun satarima deui mana lagi coba Kak hah si mana lagi lain lagi si mana lagi ayah situ para rugut cik ayah opien itu wala tadi gireun nah sasajen Kak antep penol lajongnya nah antep lah pusing lah ieu urang remus ieu cik digeun eta opien teh naon teh ayah kadieu ning pahit ieu mah euy ning ieu mah cenah tukang bohong ku kajen we ieu mah lapar lah remus kagok mangga cik dina panyariosan jauh dawala sareng cepot anu parantos damang maksadna bade miang bade uih deui ka Karang Tumaritis kalawan moal simpang-simpang umargi anjeunna emut kana papatah leluhurna Bapa Haji Dimyat kitu eta cepot anu maksudna sareng dawala bade ngajug ka bumina Haji Dimyati ayo sawala urang ini ku Haji Dimyati minta biris Nenek cek
sabaraha ieu teh nya? Hah? Jam sabaraha? Aya kira-kira jam 1 ya. Di culang cieun ieu jadi kunaon ulah lajok kamarana ye eueuh. Wah, ulah lajok teh ngeureuyeuh kitu kabalawi teuning. Ieu tinggal monyet teh hungku itu 2. Ieu mah ulah lajok tina 2 ka 3 anjing. Kumaha ieu teh nya? Tinggal urang ngaret ka tukang kenang mun utang teh hulu budak di tepakan teh. Naku malah kolotna datang. Wah, geus teu baralik ieu mah. Itu tukang rebab, dulu eta tukang rebab ngeset. Mang, tukang rebab. Eta nu dikesetkeun rebab geuning orai tah. Cing alungkeun. Kumaha eta bohong budak anu dikeset hayang bapana ngagabrug. Itu kumaha ieu boga hajatna mana atuh di teu nanaonan boga hajat nanti cilurkeun teh turun atuh. Jadi lieur dalangna ieu carana mah. Bae oge ku cempala kitu ye. Eta dalang nyaritakan boga hajat. Kumaha ada deuleuh eta dalang ngarangur kumaha gitu. Lah jadi salah ieu teh. Jadi kumaha eta samping tong diasrot-asrot wae atuh. Cing eta eta boga hajat tuh balik pisan nang nanana itu engko di samping kaluhur make piyama. Cing ku panu basema atuh kahayang teh. Eta ngadon cerai anjeun cil luhurun gebog atuh nancepkeun wayang di mana mah nya tong boga hajat. Yang tegas nu podalang ya. Wah, ieu mah tuh pugu pengen kita tadi bingung gitu. Ninggalkeun si cepot. Nah, boga geus dieureunkeun ku dalang ninggal keneh wae soreng lain wayang ieu mah. Ai golek di mana tong sasakuan atuh udah moal ketempo. Tah kieu ye ngawayang teh nu hajat teh. Hese pisan. Itu nyunatan itu naon atuh nyunatan itu hajatkeun ka bingung kieu. Ya kan nuhun geuna atuh ka ieu pan nyunatan dikrakeun gitu teh. Selamatna jeung ka gaduh nu hajat utamina ka Ibu Ice. Bu Ice itu hajat teh. Ice mah gigi. Oh iya ijem. Ijem. Duh, nyata banget mah itu ijem pisan atuh. Ice mah itu tuh anu caket pangantan gini lah. Oh, tuh anu dikerpus. Mainnya di Ice dikerpus. Bedakeun deui nu hajatna ngaranna teh Siti Marjuki. Oh, atuh ngaturkeun nuhun ka Ibu Siti Siti Marjuki anu parantos nanggap pribados jeung teu dek tunuh-tunuh boga hajat matana molotot wae belaan digeger eta bantal ku mumbungna hees. Lain kitu eta ai hees pansanteuna kana dalang sok beberapa kali piring sieun di bawah. Ieu mah kenang-kenangan. Kok rampig sama dalang PPB. Da ieu lain ke dalam bagikeun deui ka panayagan. Tuh, tinggal di tempat saya mah dinago om sinu ku piring mata teh sada ge. Mangga kacarioskeun. Dalang geus kesel. Dina panyariosan si cepet sareng si udawala pahareng-hareng teu puguh-puguh parbut nu boga hajat. Wala dewek moal bisa kawin lamun lain kawin jeung nu boga hajat. Nah deui golek eta merebutkeun nu boga hajat. Nah siang gagabah teuing kumawani ngarebut anjeunna ti AA. Nakon hausi eta golek merebutkeun boga hajat. Tah dengekeun nu boga hajatna sok we kantun milih ayeuna mah. Ning Ice reka udawala reka si cepot sing jelas. Jadi bingung milihan mana tuh dage. Neng ai cik mah mending ka AA nya. Ai ka maneh hoyong naon. Beres si pokona mah lah. Tun boga hajat ge gendele matana semurna wae kalewek kayaknya tuh. Aduh, mamang ya mungkin wayang si Kandi itu. Si Kandi. Nah, aing lagi beja mah asana bener si Kandi dengan bahasa galunggung bitu. Karungkupan lebu pucung deui. Aduh, sia teh keuning kitu dalah. Orang sana teh urang teh geuring galung. Mangga ieu. Beres ieu mah darang ieu. Eureunkeun wae gitu. Ya, sana tuh mah kitu teh dalangna ka dina Ari kira-kira masak huruf anu awak mah tuh. Ieu bisa eureun dalang oge awak aing huruf atuh. Mangga kacarioskeun siap panayagan kanggo perang. Astra jinga sareng udawala anu parbut nu boga hajat teu puguh-puguh mimiteuna cakal sabuk belang satu perang. Hop jeung aing siap perang mah lain nonyokan nu boga hajat. Gitu. Ayah, ay panya ay si dawala, paling si dawala hipu.
Iya lakon naon boga hajat ditonjokan ku goleknya. Anak gedenya urang mah. Modern dah. Mana ngap golek deui kudu carana wae. Wah. Salah euy, boga hajat digabung. Kumaha carana ieu? Hade sabaraha montong sungkan saliter. Hade sia. Hade. Keret. Sia. Lain euy tukang kerupuk mah. Paling tukang kerupuk asa-asaan disukan hampura mah. Cari-cari wayangna mah gelut deui sida wala jadi tukang kerupuk di bebas-bebas. Darah gede mangkat keluar itu. Cicir ka bantuan cicepot pusing nanya tukang kerupuk. Nyape heula teu panggung. Keluar gede. Lewat lihat tuh. Geus ya tukang kerupuk dagoan. Wih kalur panggung dicicing, wani ka panggung ya. Duh, mangga urang carioskeun deui. Astra Jingga bita kenal jelek ya. Nepi ka poho ieu lalakonna. Astra Jingga anu nuju gelut sareng sabita. Sareng tukang kerupuk. Keterangan sama sekali Astra Jingga eta tukang kerupuk teh kabogohna nu boga harta. Ya, eta dalang kantong datang ku Dek. Pinuh pukul-pukul. Ya bener aya akal ieu dalang. Kumaha wae carana nu penting dalam dibilintik. Sabot nu boga hajat jeung tukang kerupuk papukat tukang kerupuk beak lemus ku dalang. Ayah, da ieu. Dipaciuh ieu lakona pakodot. Ting ka mana mimicina? Ieu bukuna sakebet. Ieu bingung. Jadi kumaha ieu teh? Maca komik digigireun. Dikacita ieu. Tahu dulu jeung komik kayak komik eta. Hah? Lakuna teh eta lawan teh ieu. Superman bisa teh Superman. Tadi eta tah. Singan tinggali buku ieu. Urang baca ieu buku ieu. Naon ieu? Singan urang bacaanna buku ieu. Tadi itu aya mah. Cowboy India. Wah, unik. Aya wayang di ciptana Cowboy India. Wah, ieu tah taruhanna Muhammad Ali tah. Tah, ieu kacau ieu. Waduh, ieu boga hajat ka cipta jadi mayarna kumaha ieu wayang lalakonan teh katutubuh begitu. Tah, lamun ieu bener ieu. Tah, lalakon alus ieu. Tah ieu menang dalang kahot ieu. Putri Supraba dengan Haji Dimyati. Asa teu puguh ti aku deui. Ya golek nekat di dalam. Urang mah suka ngadeng sate lalakon golek kitu nya. Eta Gatot-Kaca geuning ditampilingan bapakna lantaran naon nya. Naon teh? Eta Gatot-Kaca geuning suka ditampilingan. Lantaran naon sih? Dah Gatot-Kaca ditampilin ke bapana. Ya salah Gatot-Kacana. Bapana Trisare motor bapana dipake. Pan bapana Gatot-Kaca teh anyar pisan teh nganyuk motor dipake. Kitu akibatna dikredit. Duh, ngredit mah nyiksa diri atuh. Nyiksa diri, nya ku bapana ditenggelan keur Gatot-Kaca can boga berwes. Saru wae. Mangga ayeuna mangga. Mana tanya mangga terbalik ieu. Mangga di wae geuning. Itu geus rek mangga deui, pindah ka jerubah ditu ngawayangna cing pangmangulkeun lain gebog. Woi, Ya, golekna saya awena pisan. ieu golek ka marana ieu? Kayak golek awewe ya. Ieu sahana nu ngaganti golek ku mutu? Palingan diacung-acung di balodogan ku nu lalajo atuh. Kira-kira ieu teh serikani naon bet diganti ku mutu. Nah, Woi, aku kalau hajar aku bulu ngala ku palayan teh. ih nya eta ieu ge cenah teu bogaeun pajar teh eta we cenah panakol sunut. Da teu geunah bau cek. Mangga urang kita tadi ge mangga pisang jeung jambu. Udah lah nih bang bawa ini jam ya. Aral geus ngadeng dalang mangga di mangkok mah. Nu hajat geus aral. Arep dipikran ya gitu. Moal can dibikeun mah imah nu boga hajat dalang moal balik. Mah teh biang-biang. Ayo. Saha ini jual madu gitu sahanya. Mah Sikasitan. biang-biang anak ibu, anak tua, anak tante jeung anak eme. Padahal. Woi, woi. Kenapa tak banget nama Sri Kandi awak ngabuta. Wah, salah patuker. Komo nu ieu mah? Komo nu ieu mah salah nu belah dia mah ieu. Awakna satria huluna weh balok sih kitu pupuh. Paingan aya wayang dia diperangkeun jual gepeng.
Mangga ieu sih anu ngaganti. Lain ieu keheul ieu wayang loba dirobah. Ieu teh panah itu nyaritakeun panah Batara Karna diganti ku peuteui. Mati biang anak ibu yap kadieunya. Doh nurut ini nong. Wah ieu teh kumaha ieu lah. Nah, tuh. Oh, nya. Orang nyarioskeun Dewi Suryati. Aya kitu aya na wayang Suryati. Kapan Sri Kandi kapan kawin Arjuna, anak Abimanyu teh kawin ka jeung Sukaisi. Nya tidinya dipuluman ku oleh Kang Ahmad. Nepi ka Bro. Nu tadi Ibu Suryati kan udah anak, nang jadi guru di SPG. Cuma itu wayang jadi pabaliut. Atuh nu ngora di kolak. Iku mah jadi susunan wayang jadi pabaliut kieu. Kala-kala istirahat heula lah, jadal bari nyopakeun carita, cing aya lagu neng geus. Cing kintunkeun ka para penonton ieu mah teu diwiji-wiji kume. Ka urang Karawang, ka anu ngadamelan supa. Bulan kanu di Subang itu ngarewas yang mereka kayak sana si cepet ngarewas mereka kabeh yang mereka kayak nya nusane kieu carana mah dalang lah teu paling pae geus bijil geus kumang teh jiro dikeun bayaranna berhajat nyang teh urang tinggal pukul aja wah rewel berhajat kan dipanggul dibawa balik ya. Naon itu sare diudang-udangkeun kieu naon itu? Alah euy ngimpi jadi dalang di kami. Ngimpi jadi dalang. Nya, ngalasaan teh ngawayang ieu. Aduh ampun geuning. Tadi anu katantah diteguran. Ye, geuning kita diperangkeun teh naon di patromak tugu-pugu diadu-adu. Meuni beak ieu lampu Kieu ya ngimpi jadi dalang, dia teh si horengan ngimpi di titahna dalang. Itu sare deui we nya lah. Ayah